Mata kudu tetep ngaji mah bab urang supaya bener we hate ka Allah bae ngalaju nafsu ge jika dina bab syariat aya tobat kajeun doraka ditobat deui we doraka tobat deui we sarua kitu urang ge ngalajur nafsu ka Allah deui we atuh kana nafsu di ka terus kitu 1000 kali kana nafsu 1000 kali mana balik ka Allah kitu we jeung kitu nya Gusti abdi makan api nafsu kita tapi resep da ngaji bab nu kitu heuh Rasulullah tak ada begitu. Sing percaya karena kalam Rasulullah. Artina keun kege lila-lila ku hayangna urang ka Allah nu diterus digemleng dina pengajian di ka Allah keun diingetan di ka Allah kege nafsu lila-lila lempes. Jika Rasulullah kanu kakarek iman cek Rasul anu sok salat tapi mabok keneh cek Rasul. Bae salat we tong pegat. Ke lila-lila eureun mabokna lain eureun salatna. Mabokna